Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillahnya saupami damang mah. Da eta anu salamina dipiharep ku urang oge nya. Mudah-mudahan anu teu damang oge sing engal-engal damang. Sing tiasa aktivitas sapertos biasanya. Tah, kanggo salajengna Ibu bade ngabahas ngeunaan dongeng. Nyaeta mikawanoh dongeng. Naon atuh aya dongeng teh? Namung sateu acana ngabahas dongeng, tah urang kadang terang heula tujuanana dongeng teh naon. Tujuanana urang ngabahas dongeng teh naon. Kayak urang heula nya. Tujuan pangajaranana nyaeta satuntasna hidup diajar, dipiharep hidup siswa maham kana wangenan, adegan, unsur-unsur jeung papasingan dongeng. Teras nu kaduana, siswa bisa ngadongengkeun. Tah hidup teh dipamrih kudu bisa ngadongengkeun deui dongeng dihareupeun balarea nya. Tah eta tujuanana. Ari ayeuna naon atuh nu disebat dongeng teh? Urang teraskeun kana pangeunanana nya. Nurutkeun bahasa Kirata mah dongeng teh nyaeta ngabobodo budak cengeng. Nah, geuningan ngabobodo budak cengeng. Da kapungkur mah teu aya hiburan deui nya, iwal ngadongeng. Kapungkur mah teu aya TV, teu aya radio. Nu aya teh ngandongeng we. Nah, kitu deui benten sareng ayeuna nya. Ayeuna mah seueur. Nah, tapinan nu saleresna mah wangenan dongeng teh sanes ngabobodo budak cengeng eta mah ngan ukur nurutkeun basa Kirata, dikira-kira tapi nyata. Dongeng teh nyaeta carita rekaan atanapi fiksi anu nyaritakeun peristiwa atawa kajadian anu pamohalan. Upamana bae sasatoan bisa ngomong, jelema bisa ngapung, parahu jadi gunung, jelema jadi maung pajajaden jeung sajabana. Tah eta pamohalan anu moal mungkin kajadiannya. Dongeng salah sahiji wangun carita atanapi sastra buhun. Sastra buhun dongeng mah nya anu ditepikeun tatalepa ku ti karuhuna nepikeun ka anak incuna. Tatalepa teh sacara lisan sarta miboga fungsi pikeun ngajarkeun ajen inajen atanapi pendidikan moral sarta pikeun panglipur atanapi hiburan. Eta dongengnya. Teras ayeuna naon atuh ciri-cirina? Ciri-cirina heula nya. Ciri-cirina dongeng nyaeta urang ningali heula ciri-cirina nya. Ciri-cirina dongeng nyaeta kaasup karena karya balarea. Nah, disebat karena kaasup karya balarea nyaeta nu teu kanyahoan pangarangna. Benten dongeng mah teu aya pangarangna. Cenah ayeuna seueur bukuna. Eta mah sanes eta mah sanes karyana ngan dikempelkeun gitu. Dikempelkeun ku saha gitu. 2. Caritana umumna ngandung hal-hal anu pamohalan. Ya tadi sapertos anu tiasa ngapung. Misalkan sato bisa ngomong, tah eta nya pamohalan, hal anu moal mungkin. Teras 3, kajadian anu dicaritakeunana lain carita saenyana mangrupa rekaan. Sabab namina oge caritanya, carita fiksi, janten tangtos wae rekaan. Teras jalan caritana basajan. Jalan caritana basajan. Jadi henteu ribet gitunya. Teu aya alur mundur maju, jadi estu sajalan we nya.
Nomor 5, palaku tokoh nu dicaritakeunana henteu detil. Hartosna teu detil teh misalkan si Kabayan teh misalkan jalmina nu kumaha atanapi kitu. Atanapi aya kumisan terus atanapi sok ngangge acuk naon tah henteu diseratkeun. Atanapi mun monyet teh cekap monyet we. Misalkan henteu aya nu buntutna pondok atanapi monyet hidung gitu nya. Terus ditulis atawa dicaritakeun ku gaya bahasa lisan. Ditulis atanapi dicaritakeun ku gaya bahasa lisan. Nomor 7, leuwih ngutamakeun kana bagean eusi atanapi kejadian. Tanya. Jadi nu diutamakeun teh kana eusina. Sanes kana gaya-gaya bahasa sejenna nya utama mah eusi nya. Terus saterasna kana babagian. Dumasar kana eusina dongeng bisa dipasing-pasing. Jadi sababaraha jenis di antarana bae aya fabel, legenda, parabel, mite jeung sage. Tah ayeuna nu kumaha atuh nu disebat parabel teh? Fabel. Nu kahiji nyaeta fabel. Fabel teh nyaeta dongeng sasatoan. Nyaeta dongeng anu palaku utamana sato anu miboga kalakuan seperti jelema. Contohna dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet. Peucang keuna ku leugeut. Nah, eta nya. Eta anu dongeng anu terkenal namanya. Dongeng sakadang kuya sareng sakadang monyet. Tanapi sakadang peucang nya. Terus legenda. Nu kumaha legenda teh? Legenda tiasa ada oge disebat dongeng sasakala. Nyaeta dongeng anu nyaritakan asal usul patempatan barang atawa naon wae nya. Contona sasakala Gunung Tangkuban Parahu, eta pantempatan. Sasakala Situ Bagendit, eta patempatan. Aya deui sasakala Hayam Jago Kongkorongok. Aya deui sasakala Pare Dewi Sri. Aya deui sasakala Oray Sanca Teu Peurahan. Seueur. Aya deui misalkan reungit disada sok kana ceuli. Nah, eta nya. Eta kalebet sasakala. Terus aya deui salajengna nyaeta parabel. Ai parabel mah nyaeta dongeng anu palaku utamana jalma biasa. Contona tukang cukur panipuan, Cikaracak ningang batu, laun-laun jadi legok. Jeung sajabananya seueur deui saleres namanya. Terus anu ka 4 nyaeta mite. Mite mah nyaeta dongeng nu nyaritakeun ngeunaan hal-hal goib seperti carita dewa, juri, jin, sarta hal-hal goib lainna. Contona Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul kasebat mite sabab goib. Janten nyaritakeun makhluk halus lah, basa lelembut nya. Dewi Sri tadi nyarioskeun sasakala nya, kalebet kana sasakala. Tapi Dewi Sri oge kalebet kana mite. Naon margina? Sabab Dewi Sri teh nyaeta mangrupi bidadari. Ayana di kahyangan. Kitunya. Terus salajengna sage. Sage nyaeta dongeng anu nyaritakeun pahlawan. Kagagahan jeung kasakten hiji tokoh. Contona Cadas Pangeran. Cadas Pangeran nyarioskeun Pangeran Kornel, geuningan terkenal Cadas Pangeran. Terus salajengna terus aya nu disebat bahasa anu kagenep
Nah, kagenep kedahna ayanya. Nu kagenepnya eta babad. Carita babad. Carita babad mah nyaeta nyaritakeun hiji daerah anu aya kaitanana sareng dongeng. Jadi teu kalebetkeun nya. Dan aya pakuat kaitna sareng sejarah kata nya. Terus ayeuna urang teraskeun deui kana ciri-cirina tadi atos. Urang kana implengan, struktur, unsur-unsur dongeng. Tanya, unsur-unsur dongeng. Dongeng teh kalebet karya sastra. Tangtos wae sapertos kaya karya sastra sejena, dongeng oge ngagodohan unsur-unsur aya intrinsik, aya ekstrinsiknya. Ekstrinsik aya eta pakuat kaitna jeung di luar. Misalkan ngeunaan kaayaan alam atanapi ngeunaan. Tah ayeuna nu bakal dibahas di dieu nyaeta ngeunaan unsur-unsur intrinsik. Ngawengku jejer, latar, alur, tokoh, watak, puseur implengan sareng amanat. Naon anu disebat jejer teh? Jejer atanapi tema nyaeta gagasan pokok anu jadi dadasar pikeun sagemblengna dongeng. Tema jejer teh nya. Temanya eta gagasan pokok. Misalkan nyaritakeun si Kabayan ngala roai misalkannya. Tah temana naon? Misalkan si sakadang kuya sareng sakadang moyet ngala cabe. Tah temana naon? Jadi gagasan pokokna naon tah anu kagambarkeun dina carita sakadang kuya sareng sakadang monyet atanapi si Kabayan teh nya. Terus ayeuna latar. Nu kumaha atuh ai latar teh? Latar nyaeta tempat. Biasa tempat, biasa waktu, biasa suasana. Atanapi suasana sarta pakakas nu aya dina mangsa lumangsulna kajadian peristiwa eta dongeng. Tunya. Jantin nu disebat latar mah nyaeta tempat atanapi waktu atanapi suasana. Sekap gitunya. Misalkan si nyaritakeun si Kabayan ngalaroai, suasana di mana? Waktuna iraha, tempatna di mana? Nah, gitunya. Terus ayeuna deui. Alur. Alur mah nyaeta jalan carita. Jalan carita tina eta dongeng nya. Misalkan caritana. Tah. Misalkan si Kabayan ngalaroai teh kumaha caritana. Nah, eta nya. Di awal dugikeun ka akhir. Biasana carita dongeng mah sok basajan teh nya alurna. Nomor 4 nyaeta tokoh. Tokoh atanapi palaku nyaeta anu ngalakonkeun dina eta dongeng. Nya tokoh. Jadi tokoh mah tokoh palaku. Tokoh dina panokohan aya anu jahat, aya oge anu bageur. Anu jahat tokohna disebat protagonis, antagonis nya. Sedangkan tokoh anu bageur disebutna teh protagonis. Sapertos si Karacak ninggang batu laun-laun jadi legok saha tokoh anu bageurna. Eta. Terus tokoh dalam bonsel saha tokoh nu bageurna, saha tokoh anu jahatna. Eta aya di dinya nya. Terus nomor 5 watak. Watak mah nyaeta watak atanapi karakter tokoh. Nyaeta watak, sikap, pasipatan, palaku nu ngalalakon dina eta dongeng. Watak. Contona nyaeta tadi aya anu jahat, aya anu bageur nya. Terus puseur implengan. Puseur implengan mah nyaeta posisina anu ngadongeng. Amun dina pangarang amun dina carita panok mah anu ngarangna. Misalkan aya posisi K2, kahiji orang
pertama orang jalmi kahiji, jalmi kadua, jalmi katilu tanya. Dina dongeng mah teu aya, janten posisi nu boga nu ngadongeng teh tah di mana didinya. Biasana nu ngadongeng mah tara milu kana eta caritanya. Terus nu katujuh nyaeta amanat. Amanat teh pesen tinu pangarang pikeun sanggeus macakeun eta dongeng. Teras saterasna tah eta nu disebat unsur-unsur dongeng teh. Ayeuna adegan dongeng. Adegan dongeng nu kumaha atuh? Adegan dongeng teh disebat oge struktur dongeng. Diwangun ku 3 bagian penting, nyaeta buka, eusi, atawa kajadian jeung pamungkas. Ieu aya kaitanana sareng alurnya. Bubuka nyaeta mangrupa kalimah pangjajab pikeun ngamimitian dongeng. Contona zaman baheula aya hiji budak misalkannya. Terus di hiji desa aya eta nu kitu disebut bubuka nyaeta kalimah pangjajab pikeun ngamimitian dongeng. Terus eusi tanapi kajadian eta mah eusina carita dongeng sebenarna nya. Terus anu katilu pamungkas. Ai pamungkas mah biasana akhir tina carita. Pamungkas teh akhirnya. Tah kitu bahasan ngeunaan dongeng. Mudah-mudahan hidup sing tiasa ngacangking sok sanajan mung singkatnya Ibu nerangkeunana. Mudah-mudahan hidup bisa nyangking ieu dongeng. Ieu bahasan ngeunaan dongeng. Rupina mung sakitu bahasan ngeunaan dongeng ti Ibu. Mudah-mudahan hidup paham kana naon-naon anu diterangkeun. Sing janten mangpaatnya. Yuk. Wabillahi taufik wal hidayah. Mudah-mudahan urang salamina dijagi tina hal-hal anu teu dipika hoyong ku urangnya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.